kemat pisan foto yang ura duriakan. Kanggo Bapak Cecep kali Ibu Nidaya paling gunung aluk kali itu. Gumbira bari sarila ngantos liwet
Nugus kabengkeun natrat ngagura telas beri telaat kaca puri nurihan ati nasa nu bari nyeuseut teu euy teh dona rasaku jiwa nu nyaliana na jero dada ngahabat isi pohonna kasuat-suat ante ngaliwat ngapalepat nu matak nyieun ti beunang ayo saliwatan dedena masih karasa ngagupayan kali tresna nu baheula nah hadet potret manehna nu masih aya padahal mah anjeun geus lain sasaha
sakit hayang neng.
disebut ngelengohan tapi geus rimbitan, disebut geus rimbitan tapi kuring unggal saringan sorangan, nya sebaju ku sorangan masak sangu ku sorangan geuning kieu rasana nu pisah ranjang. Mu nempok kana harta nyampak sagala aya tapi nak kakayaan teu bisa pikeun dijadi ukuran. Bukti dina rumah tangga antara kuring jeung anjeun teu Tuhan teu ancur ku orang ketiga. Leung aduh angkeun sagara obak-obakan, pikir geuringan cacang sajaroni pisah ranjang. Leung aduh angkeun sagara obak-obakan, ayat keung jeung ludeung sajaroni pisah ranjang. Teh Siti Maesaro, Teh Wiwin Winarti Nangrang. Disebut ngelengohan tapi geus rimbitan, disebut geus rimbitan tapi kuring unggal saringan sorangan, nya sebaju ku sorangan masak sangu ku sorangan geuning kieu rasana nu pisah ranjang. Mun nempok kana harta nyampak sagala aya tapi nak kakayaan teu bisa pikeun dijadi ukuran. Bukti dina rumah tangga antara kuring jeung anjeun teu Tuhan teu ancur ku orang ketiga. Leung aduh angkeun sagara obak-obakan, pikir geuringan cacang sajaroni pisah ranjang. Leung aduh angkeun sagara obak-obakan, aya keung jeung ludeung sajaroni pisah ranjang. Leung aduh angkeun sagara obak-obakan, pikir geuringan cacang sajaroni